Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun, ayo urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Kulantaran nikmat sareng hidayahna urang sadaya tiasa ngumpul dina kesempatan ieu. Teu hilap sholawat miwah ka salam mugia salamina dilungsurkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluargina, kepada sahabatna, sareng ka urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana karena kadar jeung kadar seueur manfaatna. Di antarana tiasa nguatkeun keimanan sareng ketakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Selain ti eta bisa oge nyadarkeun urang yen segala perkara atawa kejadian nu aya di bumi ieu teh tos diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Matak ayeuna kadar jeung kadar ieu teh bisa numbuhkeun keteguhan hate seorang sareng kesabaran urang salila urang hirup di dunia. Masalah atawa rintangan naon wae anu aya di hirup urang teh ngarupakeun ketetapan ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang teh kudu tawakal da segala rupina ge tos aya izin ti Allah Subhanahu wa taala. Urang sadaya moal tiasa ngahindar ti ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dek nu hade dek nu goreng, dek nu hade dek nu goreng sadayana tos diatur ku Maha Kuasa. Iman kana kada jeung qadar ieu ge bisa numbuhkeun kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala sareng ngadorong urang bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Sakieu heula pidato ti abdi, upami aya cariosan anu meurna di hate abdi nyuhunkeun dihampunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.